anta safiuna ya Rasulullah, anta qamaruna, anta saiduna, anta safiuna ya Rasulullah. Bisara fil qabil fatahara, Nabi Sara fil qabil fatahara. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di acara Maulid Nabi. Baik, untuk mempersingkat waktu, ada salawat pertama yaitu bi Rasulillah. Selamat mendengarkan. Rabbi inni qad madadtu yadi minka arju Nabiya sallallahu alaihi ila nabi Ismaila nisbatu wa mu'tamah sallallahu alaihi fa'adimni min naqli talaqat kawakibu udduriya sallallahu alaihi wa i'adil qawli unsur wa surur qatajana Allah ya Nabi salam alaihi amin ya rabbal alamin oke kosino badana dana panduan sadaya amin ya Allah amin ya Allah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa dengan kami pada season kedua dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah yang diadakan oleh DKM Masjid Jami Sukasari. Hadirin yang berbahagia, inilah grup hadroh pesantren Nurul Islam Kalibundar. Selamat menyaksikan. ربي خلقني نوري ربي خيرا أنا ولي مرتانا بأسامي ربي خلقني نوري ربي خيرا أنا ولي مرتانا
Alusan Haji Deni di Kecamatan Cimangu teraskeun kana tambih nu bakal diaoskeun ku kersana alusadian oge tawasul ku kersana Umuh Munandar di Desa Bujong. Teras pembacaan manakib kersana alusad Haji Rahman diteraskeun deui kana sadayacang Tablighul Islamiyah. Di pembacaan ayat suci Al-Quran dan insyaallah badi aoskeun ku kersana Muhammad Ilham Maulana. Terakhir nyaeta tabligh akbar dan insyaallah bade ngisi kana ieu tausiah nyaeta Al-Ustaz Haji Danah Hermawan di Kecamatan Surari. Sakitu panginten acara nu bakal digarap. Hayu sadacan dilajengkeun kana acara sambutan. Urang buka wae acara ku ngaoskeun shalawat banyatim di luang sulan sasarna. Allahumma shalli ala nabiyil hasibi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hasibi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hasibi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Mudah-mudahan ku barokah ausan shalawat nembe urang sadaya masing kenging kabarokan di Syekh Abdul Qadir Jailani amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadacan dilajengkeun kana sambutan ayo urang ngadoa heula ka Allah Subhanahu wa taala. Kahiji mudah-mudahan pamimpin-pamimpin urang masing ngasorolehkeun sadayana ti atasan jeung ka bawahan. Barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Yaitu pelaksanaan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di TKM Jamil Islam. Oke haulna Syekh Abdul Qadir Jailani. Oke pangarsa buluran sadayana almarhum Bapak Kiai Haji Abdullah. Anu alhamdulillah tiasa dilaksanakeun sakumaha amanat ti sepuh-sepuh urang dugikeun kaputus saurna teh ti kapukur. Ya alhamdulillah urang selaku generasi penerus tiasa neraskeun ieu kegiatan anu kalintang saena. Oke dina acarana tangtos sakumaha anu kawuningan ku urang sadayana tiba kapungkur ge sok dilaksanakeun ku kasepuhan. Ieu teh mangrupikeun amanat ti sesepuh-sesepuh urang anu kedah dijalankeun ku urang. Alhamdulillah dugi kadangan ieu tiasa dilaksanakeun. Ku hal sakituna hayu urang tingkatkeun ku urang sadayana. Kanggo sarajengna panginten biasa saat pelaksanaan ieu di resiko kegiatan manakiban hayang upami dibedol huluna munur dibedol buntutna ngagalapak gitu. Awon hayang mah dipencet we urang diongkor enak. Nah aya deui tipe seperti odeng. Setiap kegiatan odeng itu ngumpul ngariung gotong royong. Itu menghasilkan madu. Nah, jadi kita sama-sama hari ini meniru sebagai inspirasi tipikal karakter odeng. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Yunazilul malaikata biruhi min amri ala man yasha.
papayung nagara sedang tambih kamuliaanana kaguanana biasa nang payungan kasana abdi-abdina ngauban kasana rahayatna dipaparin kerajaan kajembaran kalimatan Gusti nu Suci dohir batin jeung nasin kuring nu jadi peranyan toriko di anak sabandiah ngaturkeun kagelan wasiat ka murid-murid pomasing hade-hade dina sagala kulampah ulah aya carekeun agama jeung nagara eta duanana kaulaan sapatesna samistina kudu kitu manusia tetep cicing dina kaimanan tegasna tiasa wujudkeun karumasan agama jeung nagara taat ka ilahi nu ngabuktikeun perintah dina agama jeung nagara. Ingat sakabeh murid-murid ulah kabur ku pangurjuk nafsu kagendang ku kabur setan sina awas kana jalan rumantak mengparkeun kana perintah agama jeung nagara sina telik kana diri bisikatari ku iblis nunjukkeun dina batin urang saradaya anggur mah buktikeun hadian sinamdal dina kasucian kahiji kasaluhureun ulah nunduk boh saluran harakat na atawa darajatna boh dina kabogana estu kudu luyu akur jeung batur-batur kadua kasasama tegesna kapantaran urang dina segala-galana ulah rek pasea sabalikna kudu rendah babarengan dina ngeuning ngalakukeun perintah agama jeung nagara ulah jadi pacoredan pacekadan bisi kasur kana pangandika azabun alim anu hakina jadi lara salawasna di dunya nepi ka badan payah hati susah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Al-ayat. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqallahu rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ftah lana bibutughil arifin Allahumma ftah lana bibutughil arifin Allahumma ftah lana bibutughil arifin Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak amma ba'd. Sabada tipayun ngawilujengkeun lapan salam. Bismillah nu jadi pembuka carita. Sabada ieu carita dibuka ku lapan basmalah diwuhan ku lapan hamdalah nu jadi papaes dina ieu carita manawi atuh ieu carita masih tiasa mendung kalbu anu satuhu kana tolak ilmu masing tiasa mendung rasa sangkan jadi panggeuing beurang sareng peuting bari eling anu hasilna tiasa guligah mana bari tabah dina ibadah milampah sadayana parentah margi urang sadayana nuju nucuk jalur jalan para rasul naliti tali paranti ti para wali manawi pamegat istri milari pangarti ti para kiai nu jadi pawaris nabi ku ayeuna kitu sumangga urang sami-sami muji syukur hakikat ka Allah anu maha ghafur kalayan muji anu diiringi ku awasan shalawat katut salam pamugia masing tiasa didugikeun ka paduka alam nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kasadayana para kiai, para ajengan, para mubali namun hapunten puji singkuri moal disabatan hiji-hiji dan lain tugas kangge nyebatan namun henteu rasa kirang hurmatan singkuring kasadayana muga-muga para guru-guru anu parantos ngadidik ngabimbing ngajari
sekaligus maparin ilmu ka urang sadayana. Nu masih kene jarumeneng muga-muga sing diparaoskeun usia duniawina ku Allah. Anu parantos ngarantunkeun muga-muga ku berkah wasilah urang dina danget ieu ngadamel kasayan. Muga-muga sing kaberkahanana didugikeun ka maranteun. Amin ya rabbal alamin. Hurmatan simkuring ka sadayana Bapak Aparatur Pemerintah anu parantos maparin ka urang sadayana sambutan sekaligus himbauan ajakan muga-muga pamarentah urang sadayana ti panumpang caket-caketna ka urang kersana Bapak RT, Bapak Mandor, kum sadayana malah mika pucuk pimpinan. Alhamdulillah muga-muga negara urang anu parantos diheuyeung kumarantena muga-muga sing dijantenkeun nagara anu kenging kaberkahan kami urang sadayana. Amin. Hurmatan terakhir ka sadayana para jamaah ikhwan wal akhwat anu parantos kauningan dina dangan ieu urang sadayana sejak takarun hakikat ka Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan acara manakibna Sultanul Auliya wa Imamil Ulama As-Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu nurani malah mandar urang sadaya diangkeun murid kumantena. Amin. Beh dituna urang muga-muga sing diangkeun umat ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, ningali patali waktos dina dangan ieu tos jam sabaraha ge. Dulur sadayana sigana di payungan masjid ieu mah lumayan disitu. Janten teu acan kuningan duka jam sabaraha kakuatanana urang. Ulah nepi ka bari nafsu euy. Duka jam 1. Insyaallah nu sanesa mah mungkin masa ieu. Namun disimkuring dina dangan ieu duka sabaraha menit kakiatanana. Sabab dipayeuneun disimkuring seueur pisan para akhil al-kiram para masyayikh. Dina dangan ieu namun panginten parantos titis tulis tos aya kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala dina dangan ieu disimkuring ka papancenan ngisi dina acara hidmah ilmiah. Salaresna upami bade nitenan kana acara anu pokok anu opat unsur parantos kauninga dina acara rutin manakib nu sok dikurangkeun kabiasaan kalayan dicampuran ku bahasa Sunda. Jadi bahasa Arab geus dicampur jeung bahasa Sunda. Maka sok di akhiran ku kalimat an. Manakib manakiban. Sholawat sholawatan. Tahlil tahlilan. Eusina nama ngaji-ngajikeun. Pengajian dinten Minggu disebut mingguan. Jumaah. Jadi eta bahasa teh bahasa Arab geus pacampur jeung bahasa Sunda. Anu padahal lamun arek digali kana sastra Sunda kunaon barudak biasa simkuring di sakola ngomong sapopoe bahasa Sunda ari pas ujian bahasa Sunda punteun teh euy loba nu punteun itek. Nah dulur urang ngemutan
margi diawali simkuring sanes awon upami ngaos dugi ka jam 12 langkung ge sae ngeun sok jadi sieun paul sok sieun katempuhan dan gara-gara datang cinurada anggang di kampung Pasir Batang ngaji apa tingteuy salat subuh padahal penting kamari teu ka mana-mana tolak henteu aya nu kaburangan aya pahulah sok sumudon nyebutkeun aya teh mana jelema hayang deuleuh ulah sampai sebutkeun teu aya werahnya teu aya nu ngaku maksudna dulu sadayana dina ieu peuting teh memang bahasa teh memang seueur tapi kalian inti diawali kuasan Al-Quran dilajeng kana acara tanbih subhanallah eta dina tanbih lamun lain nyepan bari langsung diamalkeun masyaallah ayo lama kakarap bisa macae dan bisa ngadewi dari tore kok eta dina mutiara kata-kata mutiara ya Allah simkuring sok rada naon upami sakali-kali dipiwara ngaos eta menang jadi kana hatena teh era pada eta dina kata-kata mutiara subhanallah tapi alhamdulillah atuh kilang barak atuh bisa-bisa ngadenge atuh bisa-bisa daek-daek ngadenge namun dina ieu peuting insyaallah jisim kuring sejak silaturahmi sekaligus ngiring tabaruk kana agungna karomah sultan ayeuna malik sok aya di antara jalma nu nyebatkeun kieu kantune mamanakiban da ieu mah bapak lain mamanakiban manakib beneran ya kena mamanakiban ya tapi dina ieu penting malah kantos simkuring ngadongkapan kaangkir di hiji tempat biasana ngayakeun acara rutin manakib ceuk para jamaah ayeuna tos dongkap sasi Rabiul Awal tos halantu nepi ka aya antek eta dama mung dihijikeun mung cekuring alhamdulillah tong diawalkeun sae murid kudunana oge 2 kali tolakna oge 2 kali deuh urang awali heula ieu carita naon margina sabab dituna ngagung-ngagung sultan aulia malah ngagung-ngagung Kangjeng Rasul memang secara lahiriah Kangjeng Rasul teu butuheun kudu diagung-agungkeun kurang teu butuheun naon sababna sabab Kangjeng Rasul parantos agung ya Allah sanes agul ku payung butut kenaon nu butut diagul-agul nu beuteung oge batur mah teu agul kalayan dikersakeun ku Allah dina sawatara sasi anu tos kalangkung tong haringing sifatna ngahadiran nyakseni waktos jumenengna Kangjeng Rasul tapi masih kene aya urang itu ge bisa dibohongan pasim kuring langsung diaktifkeun aplikasi ari pas waktosna teh begitu keluar waktos kangge disim kuring teh jam 4.00 sonten kumaha ieu carana hayang diangge wengi ieu ditutupan waktu jamnya ari pas teh cek rencangan
Piraku cenah eta masang bisa nipu. Ai mah lain nipu. Lain nipu si etana meureun teu malik sakit lah. Geus. Dulu sadayana pedah naon tak dugikan ningali nu modelkeun kitu. Sabab eta jami mulia samargi saur Kangjeng Rasul ngandikakeun dina sapalihna katerangan. Saur Kangjeng, inna hayati khairul lakum. Urang tidinya berangkat aja. Sanyana hirup kaula teh aralus pikeun maraneh kabeh. Timbul pertanyaan.